Aki kuli macul di sawah, nini kuli ngore di kebon, barudak arulin di galengan, di balai dogan kuletak curumut curumut telat siapa haram jadah aing geus nyeri beheung arek ceng aki kuli macul di sawah nini kuli ngore di kebon barudak arulin di galengan di balai dogan kuletak curumut hadir mulai kami berjanji akan melunasi hutang kepada Bang Emo. Kalau tidak melunasi kami akan mengukur kebon. Boro-boro jadat eta rek rajaban rek muludan aya RT mau maaf neng si RT rek ka dieu jigan. Mak beda ke mak eueuh gitu. Itu urang pasti si RT rek naon minta donasi. Mak itu gaduh. Pusing kana mastaka, rungsing kana sagala. Pusing kana mastaka, rungsing kana sagala. Abu sabetan tos lagi teuing sabaraha. Arek dibayar menboga. Datang ke majikan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة. أما بعد، أيها الحاضرون والحاضرات، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وقال أيضا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. الآية. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟
أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kahatur para alim, para ulama, para ustad, para kiai, Syekhuna al-Mukarram, guru-guru pribados nu hadir dina wangkit ayeuna oge nu teu tiasa hadir, mudah-mudahan sadayana sehat wal afiat, jembar manah milik rezekina, amin. Kalayang sapapaosna aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus pangarsa Syekhuna al-Mukarram Bapak Kiai Haji Khair Juhairi mewah kulawargi, muga-muga aya dina ridho Allah. Pangarsa Bapak Kiai Haji Anas Nasruddin mewah kulawargi, oge pangarsa Bapak Kiai Walid Sahroni, pangarsa Bapak Kiai Sanim. Mudah-mudahan sadayana aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Anapun anu teu kasebat namina teu mantap kirangan rasa hormat taklim pribados kamaranteuna, muga-muga ginuluran ku rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ais pangampi papayung negara, papayung lembur, pangarsa Bapak Kuwu atanapi Bapak Lurah, pangarsa Bapak Kadus atanapi Bapak RW, pangarsa Bapak RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, para ketua DKM anu aya di ieu wewengkon, muga-muga sadayana sapapaosna diaping dijaring ku rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus Sohibul Maksad nyaeta pangarsa Bapak Ade Sulaiman miwah Ibu Niroh Kusumawati anu insyaallah dina kaping hiji Juni bade angkat ziarah sejak ngalaksanakeun haji mangrupikeun salah sawios rukun Islam. Urang sami-sami doakeun mudah-mudahan pangarsa Bapak Haji Ade Sulaiman miwah Ibu Hajah Niroh Kusumawati salamet dugi ka tujuan. Amin. Cok. Ayo bae ditukunan ocot wae. Cok. Amin keun. Nu ngomong amin mudah-mudahan diberangkatkeun ku Allah. Kemana awalnya berarti mau berangkat? Mudah-mudahan pangarsa Pak Ade mewah Ibu Ade tiasa angkat kaditu kalayan salamet, ngalaksanakeun ibadah kalayan sampurna, uih deui ka dieu kalayan sehat wal afiat. Nu dikantunkeun dulur baraya utamina para putra putrina di dieu dina kayaan sehat oge. Lantaran Pak Bu, ibadah haji teh adalah ibadah anu kaetang abot, disebat abot sebabnya eta korban harta jeung korban tanaga, korban waktu. Maka dina hal ieu meriogekeun tekad anu bulat. Wal sakitu ngahaja pangarsa Sohibul Bait, pangarsa Pak Ade dina dangan ayeuna anjeunna gaduhan sabaraha maksad. Anu kahiji nyaeta tasakkur walimatus safar. Ai tasakkur mah nyaeta syukuran ceuk urang dieu. Ari walimah mah nyaeta raramean, kukumpulan. Ai safar mah leuleumpangan. Itu. Makana ngahaja mawa teh pucuk, mawa kopi. Mawa air her. Mudah-mudahan sehat panjang umur Kang. Doakeun Bu mau cai ka hareup sing panjang umur.
Alos teh batur parai alos. Engke tinggal kakak bae sorangan. Salajengna ieu pangarsa Bapak Ade Sulaiman gagaduhan sabaraha maksad anu kahiji tasyakur. Hiji anjeunna dipaparinan nikmat sehat wal afiat. Ku nikmat eta bisa ngalaksanakeun sanes kanten parentah Allah. Karasa ku urang Bu, karasa ku urang Pak. Jalma dibere batu wegenan. Betul. Tibra sare ento. Tibra sare moal. Lamun jalma dibere gering bororaah angkat ka Mekah, ka masjid jeung uleut temetu. Hore ulah kobo ka masjid ngadahar cawu we ceu. Tong dilepehkeun. Tuluykeun sok. Ciri ini ujung teh dalam gering mah bororaah dibere cawu. Betul. Dibere sate ge teraos, dibere tuangan anu karesep ogenan teraos. Ciri mah sehat adalah mahal. Leres kitu Pak Kuwu. Ngomong-ngomong mana kuwuna ieu? Nu mana Pak kuwuna? Oh, aya binu sambutan saha atuh? RT. Gagah di dalam RT rasa kuwu. Nu mana Pak RT na ieu? Gagah RT sakitu mah. Hidup RT hidup. Ya tuh apa yang dikubur. Bu, hari rup ieu teh. Aneh aing mah ieu ditanya teh cari cing wae. Disebut jalma ditanya teu ngajawab. Disebut patung da barang dahar. Aneh. Tak kieu alusna ngaji dibere dahar teh heueuh. Jadi lembat kana nundutanna ce. Aya teh dibere dahar ngaji teh dekeun anteng. Ngusapan wae naon. Tah heueuh. Jadi serba salahnya ce nya. Ayeuna mah urang niatan we, niat milu syukuran. Niat milu naon cenah? Niat milu syukuran pangarsa Bapak Ade mu. Ku hadirna urang di dieu ngiring ngadoakeun pangarasa Pak Ade, Allah Subhanahu wa taala ngaluaskeun rezeki urang. Ngabarokahkeun rezeki urang. Ya Allah ya Rabbana, muga-muga jalmi nu sarumping ka dieu namu ka pangarsa Pak Ade anu dina dengan ayeuna Pak Ade nuju janten duyufullah, duyufur rahman, muga-muga dibarokahkeun rezekina. Tina barokah aya tanaga keur ibadah. Tina barokah aya nasib jeung nisab gesan jarah ka tanah suci. Amin. Hoyong ka Mekah hoyong. Hoyong ka Mekah. Atos daftarna. Atuh lieur hayang bari jeung cacan daftar. Ngan penta ka Allah nasibna engke ge nisab manutur. Engke ge sok manuturkeun. Lantaran ari haji jeung kawin mah beda. Ari haji mah nisab heula kakarat. Nasib heula kakarat. Nisab ari kawin mah nisab heula tuluy nasib. Aya jalma kawin teu boga duit kawin. Eueuh. Betul. Aya haji mah nasib nu kuat kakarat nisab. Loba jalma harta bandana loba tapi teu daek berangkat lantaran eueuh tak urang mah penta naonna nasibna ka Allah muga-muga diberangkatkeun amin. Nu kadua pangarsa Pak Ade teh sejak halal bihalal sanajan ieu teh kueh lebaran geus beak nya
Sanajan itu lebaran teh urang teh geus tomper tapi teh aya lepatna. Inti daripada halal bihalal teh adalah saling menghalalkan dari sesuatu hal yang diharamkan. Maka intina adalah urang kedah siap silih hapunten. Siap silih hapunten. Utamina ngahapunten pangarsa Pak Ade. Bade dihapunten. Nuhun alhamdulillah. Bade ngahapunten Ibu Niro. Nuhun, itu bade kumaha jeung geus dahar atuh. Ram jadah doang. Ai dahar dari dahar ai ngahampurahan teu. Atuh mikir bae saeutik. Anu salajengna pangarasa Pak Ade teh sejak haul, sejak naon cenah? Haul saha? Ieu teh kaleresan haul anu ka-16. Berarti almarhumah teh genap panginten dihijikeun diumumkeun paratos 16 tahun ngantunkeun pangarsa Pak Ade ngantunkeun pangarsa Ibu Niro nu kahiji nyaeta Haji Mahfudin bin Haji Imat anu kadua nyaeta haul ka 4 tahun Haji Ngkos bin Bapak Nasim nu tilu nyaeta Haji Hajah binti Bapak Ikut urang doakeun muga-muga ieu almarhumah aya dina rahmat Allah amin. Cong butuh doa kabeh jalma butuh doa lantaran manfaat doa teh hiji keur nu hirup dua keur nu maot. Leres hiji keur nu saha dua kantenan nu maot komo nu hirup butuh doa buktina ngahajak Pak Ade ngumpulkeun urang di dieu lain luntang-lintung teu puguh laku tapi sejak ngumpulkeun doa anu sae deudeu doa supaya perjalanan ibadah Pak Ade aya dina kalancaran. Utami nama haji nak kalebat haji mabrur. Bu, Pak, berangkat tina ayat anu ku abdi diaoskeun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Wallahu a'lam bi muradi. Saestuna pangheulana bangunan nu dibangun di muka bumi teh adalah Bakkah. Bakkah di dieu makna nyaeta Ka'bah. Baitullah. Numutkeun ahli sejarah para ulama bahwa Ka'bah nu ayeuna aya di kota Makkah teh eta teh adalah berbanding lurus jeung Baitul Ma'mur nu aya di langit ka-7. Konon lamun malaikat ngaragakeun batu ti Baitul Ma'mur ka mana? Ka Ka'bah nu aya di bumi itu bakal lempeng rag-rag. Saking naonna? Saking lempengna simetrisna. Malaikat anu jumlahna anu ungkul Allah nu kuning apa? Malaikat anu jumlahna angin Allah nu kuninga ngan ukur saumur hirup sakali bisa tawaf di Baitul Ma'mur. Saking naonna, saking seueurna. Maka ini menjadi persoalan pikeun malaikat anu ditugaskeun di muka bumi anu teu kabujeng tawaf di Baitul Ma'mur, maka Allah berkehendak ngadamel Baitullah di muka bumi nu disebat Ka'bah. Kemudian Ka'bah eta jadi kiblat umat manusia anu ngagem iman dina hatena ka Gusti Allah Subhanahu wa taala.
maka ieu jadi catatan pikeun urang sing aya niat dina hate ya Allah lengkahkeun sampean abdi supados abdi tiasa tawaf di Baitullah hiji rek naon urang ka Makkah maka Kang Ade Ibu Niro teu aya niat nu sejen mana ieu Pak Ade leungit aya lain nu hajat teh jo cokor geuning Degen jijing lain naon aing hariwang lamun hajat jauh aing sok hese balik cicing lah ka mana-mana antrak lintrik oh aya tamu mohon keun we aya bagianana nu nyambut tamu tuh Mang Epul cicing didinya ih ulah gawekeun kolot ram jadil doang geus pan geus ditunjuk sebagai ketua panitia sebagai kopasjat komando pasukan hajat cicing dirinya sebagai penerima tamu ulah gawekeun kolot gitu kira Ibu Niroh na ka mana deui ieu geus ulah masih dikeun amplop moal pahili diuk ngareneng jeung Mang Ade diuk hok bawakeun korsina ulah sina Bu Niroh anu mawa kursi bawakeun sok rendengkeun jeung apa di dinya sok ngarendeng tah gitu tuh hitung-hitung papangan tenan deui we tuh pan kitu baekan Romi and Yuli baekan Jin dan Jun tengsan jadi Jin ieu tapi di mana-mana ngaran Jin mah lintuh berarti sanu jadi Jin Bu Pak hampurannya bisi bahasa abdi teu merenah cek kultur adat budaya urang dia hampura ce mari di hampura oh nuhun itu lantaran namanya partos ngobrol sareng pangarsa Pak Kyai Haer sareng pangarsa Pak Anas ujang di mana kitu abdi mah di Ciamis tapi cenah aya Albantanian heueuh puguh loba nu jalan mun nanyakeun kitukeun lantaran asli mah kawit mah ti Serang Banten ngan kadepet ping-ping di Ciamis geus kagok borontok ieu lamun nama kula bejakeun jeung modal-modal beh nama pangarsa Pak Kyai Haer ge urang Banten horeng kula asa mendak dulur ieu di dieu atuh asana lamun dulur mendak dulur aing balik moal lengoh asana gitunya itu Bu Pak tamata kayak mata hayang nanya ka lalaki mah heueuh ngadaglok gitu bangku naon aing ulah lalaki ditanya caricing aing teu ngarti teraskeun kumaha ieu teh pangarsa Pak Ade pangarsa Ibu Niroh tujuan anu kahiji ulah aya paniatan anu sejen pangarsa diangkatkeun ka ditu iwalti hiji niat nyampurnakeun rukun Islam anu kasabaraha Bu hiji ngomong hiji ada gitu sok bekaskeun bisi setruk engke datang ka imah ujung hanjakal aing teu milu ngomong hiji dua tilu opat lima halus dibangun Islam teh atas 5 dasar hiji syahadat dua salat tilu zakat opat lima tah ayeuna urang main logika main logika urang uraykeun urang udag ku akal lantaran sararea ge boga akal naon ieu oh ieu bisa pecah ieu we kertas
minta cangkang aqua kosong tanu kosong ari keun tos piceun cenah sip nuhun yuk sadayana tingali ka dieu naon ieu cangkang aqua tingali ka payon Bim salah Bim jadi apa bagus anak-anakku iya teh aku kosong tingali lamun dicekel ku lima ramo ragrag moal di guang gawing ngaclang moal lantaran simetris nyekel kieu teh pagi naon cenah pagi di antara urang nu hadir dengerin di antara urang nu hadir aya nu geus haji aya nu encan leres ngandung harti aya nu geus nyampur agama aya nu encan yo nu geus ngalaksanakeun haji berarti nyekel aqua teh kieu tinggal nu encan berarti ngacir hiji tah katingali tolong dibantu ya pertanyaannya kuat keneh teu kuat untung Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun rukun Islam nu kalimat teh aya naonan aya tungtungan mana tungtungna manis tato'a ilaihi sabila wajib sotek keur jalma anu mampu di jalanan aya mampu keur ongkos ka ditu aya mampu balik deui ka dieu mampu oge ninggalkeun bekal keur deuti kakara eta manis tato ilai sabila cenah RT mampu ka ditu ngan bisa balik lajuna kapan di ditu jadi naon ngasuh onta di ditu nah eta itu manis tato da aya mampu mah aya keur ongkos ka ditu aya ongkos balik aya ongkos ninggalan di imah dah hiji Allah Subhanahu wa taala ngawajibkeun haji geusan jalma anu mampu alhamdulillah dulur urang tatangga urang sobat urang batur sagulung sageleng urang batur berjamaah urang batur samajlis urang ayeuna diondang ku Allah ka ditu bungah teh anu ngarasa bungah mudah-mudahan dibungahkeun ku Allah setidaknya bu urang anu bungah mbok dulur urang bisa kamaka peperikeun pan urang mah tiba lagi peperikeun bae urang mah ngaranna ge generasi peperikeun ieu gerang ngaji siajang ka ditu gerang ngaji keur kausan haer nah peperikeun emak betul kuduna mah pan ulah aya bahasa peperikeun rek kolot rek budak rek tobangka ngaji mah ulah eureun lantaran minal mahdi ilal iman lain gerang ngaji sia ka ditu gerang ka masjid sia ka ditu ceuk bapakna hayu bapak ih peperikeun aing mah cap aya kolot model kitu aya bedil atuh bo matak lamun aya urang dieu teu ngarasa bungah ku naonna ku kenapa ade ka Makkah kajid naon cenah atuh balik deui tadi peperikeun pan urang mah
mejeuh heulaanan peupeureuheun urang can bisa angkat atuh nempo tatangga nempo dulur urang sagulung sageleng bisa angkat ka ditu muga-muga urang kabagian barokahna. Baik di kana anak aja cenah geus ya aing ngomong aku aja. Cenah geus ya kumaha ge. Lamun jalma geus haji nyekelna kieu. Lamun mucan ngacir hiji aya deui ka eta jalma haji henteu si eta teh lajupan kamari bulan puasa batur puasa ieu henteu aya unggal pedak jalma nyiduh we nyorocok atuh pan buang kawaran kitu ngaranna aya mah kitu aya mana aya eta jalma kitu jalma lain model gitu mah. Eta lagi orang mah dalam talawengkar gitu orang. Leopeun. Atuh. Bu aing halal bihalal 47 kali halal bihalal. Kos pot buka bersama mah pot unggal. Unggal lagi buka bersama. Ai puasa. Henteu. Benar gitu. Kapan kamari bulan puasa nu puasa jeung henteu rasana mah sarua la paradahaga halabah bekarasa margi puasa hawa panas kacida ai sia ngajar dakwah haram jadah doang. Pak HR potong honor ya. Ih sakitu aya manajer di hareup. La paradahaga halabah bekarasa margi puasa hawa panas kacida la paradahaga halabah alus seng sakitu mah meujeuna nya lumayan lah sakitu mah pokona mah lamun lagu kadua alus nge poin diajak konser kana maoteun mata rugi nu kamari teu puasa lantaran tahun hareup can tangtu manggih deui puasa betul laras bahkan dawuh Rasul ragima anfurajulin dakhala alaihi ramadan sumang salakha qabla ayyub farolah rugi awak jalma saking rugina hina matak hina di dunia balangsa di akhirat lantaran ongkoh Ramadan pendak jeung manehna hirup di jelo bulan Ramadan tapi begitu Ramadan berlalu meninggalkannya dia belum mendapatkan ampunan Allah. Rugi henteu Pak. Rugi kawasna kieu ongkoh duit nyakal geuning tapi beuteung lapar. Pan boloho nu kitu ngaranna. Betul. Jalma nyebut lapar, punya nyekel duit. Sarua jeung jalma haus pun cai cekel. Tak kawas kitu jalma nu naon ongkoh hirup di bulan Ramadan tapi teu meunang panghampura Allah lantaran hiji puasana ditinggal
tarawehna ge sabodo. Betul. Ieu mah urang ieu daek taraweh ulah pilih imam. Bagian saya imam, menteu salamat cenah bagian Haji Anas. Aing kamari ditinggalan sahur. Balas kudu eta Haji Anas mah eta kusase pisan. Bismillahirrahmanirrahim. Imam 45 udah. Yo. Jurusan dauan ya. Tiuk. Dari ibu-ibu ngobrol imam-imam, ibu-ibu ngobrol. Bagian saya imam cenah bagian Mang Ipul. Bunga yak Mang Ipul imam eta kuat. 20 kilo rakaat ukur 15 menit. Begitu beres salam Mang Ipul ngalieu ka tukang tiluan aki-aki pingsan. Nu hiji nyang saya nyangkol dina tihang. Nu hiji deui ngajongkeng dina sajadah. Nu hiji deui kabudak sungutna. Oh digarotong ku incuna. Kunaon ieu aki sia kunaon cek sini ni. Teuing mah mabok taraweh meureun. Jalma anu teu ngamanfaatkeun kamuliaan Ramadan rugi. Matak sidik haji can puasa henteu maka ngacir duanana tuh sabaran nyakalna tilu keur mah haji ngaromong sok keur mah haji puasa zakat boro-boro zakat eta rek rajaban rek muludan aya RT mah map neng si RT rek ari jigan mak bejakeun mak eueuh kitu eta urang pasti si RT rek naon minta donasi mak kitu gaduh boro-boro zakat aya kenceleng hareupeun beugot daek kesian rajin kesian sabaraha. Oh, emang UMR-nya sakitu di mana-mana ge. Pak Kiai, pokokna mah di mana aya kenceleng moal jauh ti masukkeun kenceleng. Beres masukkeun sagala dibaca-baca. Ya Allah, yang kasih go Allah. Pun anak langsung sukses ya Allah. Caroge sakal dipenta. Eta malaikat pencatat amal nambokkeun we kieu. Asana lamun kadenge ku urang eta malaikat catat amal nya pasti ngomong ieu sia aing masukkeun 2000 aing ngadoa asal dipenta sorry ye bo osok yang asupan kentreng mah nya sabaraha lumayan sakitu ge rek nanya ka urang dieu pernah teu milu kiih di pom WC umum mayar henteu sabaraha jadi sarwajeng naon sarwajeng kenceleng beda di majelis taklim mah ujug keur ngaos di pom mah ujug teh milu kiih pertanyaan ujug eta ngasupkeun duit 2000 kana kenceleng bari jeung ujug hayang ka surga pertanyaannya ujug rek ka surga atau rek ka WC ka WC 2000 ka surga anjay mikir atuh emang heuh ajangan ayeuna mah gitu milu kiih ka pom teu mere 2000 daerah betul bahkan di rumah makan ogena ayeuna mah mayar 2000 eta kuring mahanas niis we eta milu kiih di rumah makan rarasaan teh geus meuli dahareun di dinya leuwih ti 100.000 jajan jadinya nya kiih pira kumayar teh cek teh lempeng we aing teh kaluar di betot gamis teh punten cenah Pak Haji naon ieu cenah kenceleng keur pangaosan ieu teh henteu cenah ieu kanggo pemeliharaan sabaraha 2000
Kusang pesang. Aya 5.000 yeuh. Aduh cenah teh aya pulangna. Teu antar aing teh eleh-eleh. Kiih deui aing ka jero. Daripada aing teu ikhlas. Bu. Jadi keur urang mah sanajan urang cani sok jakat minimal sing daek sodako bade naros dina halakoh ieu aya sodakohan teu henteu kumaha harap beda aing dahar ieu naon pan eta teh sodakoh jeung hajat dusun henteu kumaha ai cau beak 5 teh Bu, Pak, aya sodakohan sampai aya. Kalau kita hanya bisa menikmati, hanya baru bisa menikmati sebagai penerima, maka isukan masing jadi jalma anu mer. Amin. Catatan, lamun bulan puasa kamari asup mustahik tahun hareup masing keluar jadi naon? Jadi mustahik, jadi mujaki ikep mah. Amin. Ieu mah teu menang zakat fitrah di RT kota ngontrol. Naudzubillah. Balik deui haji. Eueuh geuning poho tawa. Haji. Henteu puasa. Zakat. Nah, tinggal sabaraha? Tinggal 2 naon salat jeung syahadat yuk tingali rag-rag henteu di guang gawing rag-rag henteu ciriring aya salat jeung syahadat dina hirup urang ieu teh pageuh keneh agama urang aya keneh dawuh Rasul as-shalatu iman salat teh tihana agama. Lamun ayeuna urang dieu haji henteu, haji acan, puasa teu, zakat ge. Kari-kari wani ninggalkeun salat. Ka mana? Tah geuning. Kartos teu? Jadi jalma nu ninggalkeun salat berarti saroja ngaragarageun agama ngan ukur tinggal keyakinan we di dina hate pernah ngucapkeun syahadat isukan di teangan usaha ku malaikat dikorehan dina eta letahna aya eueuh tapak pikir dikorehan dina leungeunna aya eueuh tapak sedekah dikorehan dina susuna aya eueuh tapak tawaf ngan aya nyentet dina hatena tapak naon tapak ngucapkeun syahadat sakitu ge uyuh ibu matak tetela pikeun urang mah datang ka dieu teh bari mikir kumaha carana supaya urang bisa nyampurnakeun agama lantaran pikeun jalma nu bisa ngalaksanakeun haji eueuh deui ganjaran kecuali Allah Subhanahu wa taala ngajanjikeun surga al hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah pikeun jalma anu ngalaksanakeun haji mabrur pikeun jalma anu ngalaksanakeun umrah mabrur nyaeta eueuh deui ganjaran kecuali Allah Subhanahu wa taala bakal nyadiakeun surga anu eta luasna saluas langit jeung bumi. Masya Allah. Mudah-mudahan urang sadaya parinan kakiatan. Yuk lamun hoyong urang sadayana jarah ka tanah suci hoyong sadayana jarah ka Kanjeng Nabi hoyong sanajan urang rumasa jalma tukang maksiat hoyong rumasa urang teh taat teuing tapi hoyong tepang sareng Rasul yuk sadayana mau sholawat siap kita sholawat siap
Ya Rasulullah salamun alaihi ya rafi'an syani wa daraji atwatayaji radal alami ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaihi ya rafi'an syani wa daraji atwatayaji radal alami ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaihi ya rafi'an syani wa daraji atwatayaji radal alami ya uhailal judi wal karami sing semangat udah tuh baik yang nyaeta mah kari mikir we dan tampil urang dieu barudak dieu kitu mata kunaon di lembur hese lambat kemajuan teh lambat perkembangan teh kulantaran pelit apresiasi naon cenah nya pelit apresiasi ningali anak-anak urang generasi urang tarampil aya kamonesan aya naonan aya kamajuan teh bere apresiasi penghargaan itu supaya naon jadi motivasi jadi naon cenah jadi motivasi tuh lain kode ceu aing mah cenah mikir bae da urang-urang dieu sabodo teh aing mah teu wawuh Bu, lamun jalma maca shalawat ka Kanjeng Rasul, maka saestuna eta ngaran jalma teh bakal dinaonkeun, bakal disetorkeun ka Kanjeng Nabi. Saur malaikat, ya kekasih Allah, ya Rasulullah, aya salam ti umat Gusti. Umat mana? Urang mana ya? Cibunut, Cibuyut, Ciwelut. Aya salam di umat Gusti. Urang mana? Ciwelut. Ciwelut mana? Eta Cikampek. Saha? Entin. Centin. Iis aya Iis. Eti aya. Aya salam di umat Gusti. Saha? Entin. Urang mana? Ciwelut. Kumaha cek Rasul? Alaika wa waalaikumsalam. Semakin dawam, semakin sering istiqomah urang maca sholawat, semakin besar kemungkinan Rasul emut ka urang. Bu, logikana kieu. Kang Ade aya salam ti saha? Ti Pak Kiai Anas. Alaika wa waalaikumsalam. Isukna teh Kang Ade aya salam ti saha? Ti Centin. Cicing ceniro, ieu mah contoh ieu mah. Isukna teh Kang Ade aya salam ti saha? Ti Kiai Anas. Isukna teh aya salam ti saha? Ti Kiai Anas. Isukna teh aya salam ti saha? Ti Kiai Anas. Aya salam ti saha? Ti Kiai Anas. Unggal poe Pak Kiai Anas nitip salam ka Pak Ade. Cik kira-kira eta pangarsa Pak Ade leuwih ingatkeun ka Pak Anas atawa ka Centin? Kunaon? Kulantaran Pak Anas mah remen istiqomah nitip urang dieu istiqomah maca sholawat ka Kanjeng Nabi bukan tidak mungkin saur Kanjeng Nabi ya Allah ulem jalma eta ka dieu ka Madinah kami hayang pendak. Amin.
Ya robbal. Ieu mah borah ka Madinah. Nincak masjid ge harares. Salat di Masjidil Haram. Salat di Masjid Nabawi. Di Masjid Al-Ikhlas ge. Padahal deuk urang kumaha deuk. Hayang ka Masjidil Haram kudu boga duit 25 juta. Betul? Hayang nincak Masjidil Haram jeung Masjid Nabawi kurang leuwih kudu boga duit 25 juta. Paling leutik ongkos umroh. Beh tuna 28. Haji ayeuna sabaraha, Dek? 26. Tuh gini. Saya sabaraha? 120 nya. Pak Ade hayang nincak Masjidil Haram kudu beak 120. Urang dieu nincak ka Masjid Al-Ikhlas meakeun sabaraha? Jawab sing kompak. Gratis tapi anehna eta teuing ngarti aing kusang hore beda jengus. Betul. Walaupun memang Pak Ade fadilah sarakaat di Masjid Nabawi itu 1000 rakaat di mana? 1000 rakaat di Masjid Al-Ikhlas. Sarakaat di Masjidil Haram 100.000 rakaat di Al-Ikhlas. Meujeuhna mahal mah. Meujeuh. Tapi ulah leutik hate. Ulah leutik hate. Keur urang anu can nisab. Keur urang sadaya anu can nisab kanggo haji ka Baitullah ulah leutik hate. Ramekeun Masjid Al-Ikhlas insyaallah darajatna ku Allah bakal diangkat lantaran jalma indit ka masjid salengkah ngahapus dosa, salengkah ngangkat darajat. Kapungkur aya sahabat Rasul, Bo. Ma kapungkur aya sahabat Rasul. Eta sahabat Rasul teh dikersakeun buta. Namina Umi Maktum. Saha? Eta sahabat Rasul buta. Unjukkan ka Kanjeng Rasul, ya Rasul, pan abdi teh buta. Abdi teh buta. Menang teu abdi salat di imah. Saur Kanjeng Rasul, ya sahabat, anjeun ngadenge teu sora adzan Bilal ka kuping. Salila anjeun ngadenge adzan Bilal, wajib anjeun ka mana? Ka masjid. Eta nu buta. Nanya ka urang ieu. Bapak lolong teu? Lolong teu? Buta teu? Nepi ka eta Umi Maktum teh Bu, hayang nepi ka masjid teh tergopah-gopah labuh hudang deui nepi ka narik tali di imah ka masjid dibentangkeun eta tali ka mana? Ka masjid. Lamun kadenge ada nilai mapai tali supaya teu nyasar, supaya teu labuh nepi ka apal jalan ti imah ka mana? Ka masjid. Lumayan jarak rada jauh. Mata catatan pikeun ibu catatan pikeun jeung oleh-oleh bisi salaki ece cara ka masjid geura meuli tali rapiah sia ka warung. Talian kana pantong imah bentangkeun ku ece di imah ka masjid. Pak, ka masjid tak ieu tali gitu. Setuju henteu kira-kira ieu? Setuju teu? Aya nu setuju aya nu henteu. Lamun mung pabeulit ka masjid. Ka mana Pak Rasa?
hiji tak korban ieu. Ieu cenah ya. Bu, Ibu, Pak, siap ngaramekeun masjid siap? Siap ngaramekeun masjid? Bari ngadaguan nasib urang ka Mekah siap? Memeh dipanggil ku Allah ka Baitullah ramekeun masjid nu aya di lembur urang lantaran eta bisa jadi benteng pertahanan di lembur. Jadi naon cenah Pak? Jadi benteng pertahanan di lembur. Tingali. Ulah ngarasa aman hirup di lembur, ulah ngarasa jongjon hirup di lembur, lantaran lamun nepi ka poe ayeuna urang jongjon, nepi ka poe ayeuna urang ngarasa hirup di lembur teh aman, tentrem eta teh ceuk urang teh kedah ngaca, kedah naon cenah? Ngacana kumaha? Inni la ahimu bi ahlil ardi adaban fa idza nazartu ila umari buyuti wa ilal mutahabbina fiyya wa ilal mustaghfirina bil ashar sarraftu dzalika anhum. Nalika Allah rek ngaragrageun bencana ka hiji kaum, nalika Allah rek ngaragrageun bencana ka hiji kampung, ka hiji lembur, ditingali heula ku Allah aya eueuh tilu perkara di eta lembur. Hiji aya eueuh jalma nu daek ngamakmurkeun masjid. Lamun aya keneh jalma nu ngamakmurkeun masjid, aya keneh jalma anu saling mencintai karena Allah, aya keneh jalma anu daek istighfar dina waktu sahur, batur sare ieu mah istighfar, nyeung cerikan dosa salembur, nyeung cerikan dosa dulur-dulurna ceurik eta jalma nyeung cerikan dosa. Nalika batur keur ngaguher sare karerek si eta mah ngangkat leungeun munajat ka Allah, ya Allah hampura dosa abdi, ya Allah hampura dulur-dulur abdi, ya Allah hampura tetangga-tetangga abdi. Lamun aya nu tilu golongan nu pieu maka Allah bakal mengkolkeun bencana supaya teu ragrag ka eta lembur. Ayeuna pariksa diri. Ayeuna ngaca. Siap ngaca siap. Siap ngaca siap. Hiji cek tadi Allah bakal mengkolkeun bencana ragrag ka eta lembur lamun aya keneh jalma nu daek ngamakmurkeun masjid. Tanya ka diri urang Pak. Urang tukang ngamakmurkeun masjid lain. Lamun lain berarti urang geus numpang hirup. Kanu tukang ngamakmurkeun. Nu kadua, urang jalma anu saling mika cinta karena Allah lain. Ayeuna wawuh jeung tatangga karena Allah atawa karena hayang bere. Atawa karena hayang galih jeung batur hayang diajenan ngumpul. Atawa sieun teu diajak naon-naon. Pek balik kira. Lamun urang lain jalma anu saling mencintai karena Allah silih dihapekeun, silih simbutan, silih sumputkeun aib, berarti urang teh adalah keluar dina jalma anu saling mencintai karena Allah. Lantaran jalma anu menawan saling mencintai karena Allah mah jeung tatangga akur. Betul. Laras. Tatangga susah daek nulungan. Laras. Tatangga gering daek ngalongok. Laras. Tatangga maoteun daek takjiah. Laras. Eta saling mencintai karena lamun urang lain jalma anu kitu berarti urang geus numpang hirup. Nu katilu wa ilal mustaghfirina bil ashar. Urang daek urang teh tukang hudang teh peuting lain. Oh sok ece aing hudang teh peuting. Kiih we wungkul.
Lamun urang lain jalma tukang hudang ti peuting, lamun urang lain jalma tukang istighfar, maka berarti urang ge termasuk jalma anu numpang hirup kana tukang istighfar. Gusti nu agung, urang keur sarere teu aya kasih Allah. Aya wali Allah di lembur ieu nu tukang ceurik unggal penting. Astaghfirullah Rabbal baraya minal khataya. Astaghfirullah Astaghfirullah. Nun ya Allah Pangeran abdi mugi ngapunten sadaya dosa abdi. Nun ya Allah Pangeran abdi mugi ngapunten Ibu Rama abdi mugi ngapunten guru-guru abdi. Astagfirullah minal khataya. Unggal penting urang sare tibra teh Pak, eta teh aya nu ngajaga lembur teh. Saha eta tukang istighfar. Pan euceum mah sakali istighfar ge rajin dan istighfar pan beda deui euceum mah. Astagfirullah loba bayareun. Astagfirullah eueuh injem. Rek sanu mere nginjem da euceum mah hese mayar atuh da. Dibere kudu berekna. Daripada mayar kalah nginjem deui. Engke cara dihijikeun sakalian. Meh teu kagok mayar cenah. Meh teu kagok mayar majar-jar teh nu sautik ya kadades. Aya nu kitu aya. Bedil. Kade ulah nyapirakeun hutang. Naon cenah? Ulah nyapirakeun hutang lantaran ari hutang mah ceuk rek leutik rek gede angger jadi bang balu hate jadi pikiran. Lamun ceuk Salman Khan mah husifana bihoga husifana bihoga husifana bihoga husifana bihoga subhasabatana आहे करेगा हर दिल जो प्यार करेगा. Ngerti henteu? Atuh rek harori atuh ngerti. Arek kasundangkeun arek. Pusing kana mastaka, rungsing kana sagala. Pusing kana mastaka, rungsing kana sagala. Sambatan tos lami teuing sabaraha. Arek dibayar menboga. Datang ka majikanana. Oda saya kan ngajuk cara bebeja. Gitu. Dibere duit aku salaki anggar we teu mahi mana horeng loba teuing put. Bikin yuyun mimin yoyo. Hayu kumpul. Bagian saya di imah cermin. Area kabeh hadir mulai. Kami berjanji akan melunasi hutang kepada Bang Emo. Kalau tidak melunasi, kami akan mengukur kebon. Bu, hoyong lunas hutang hoyong.
penta ka Allah. Ya Allah, merdekakan abdi tina hutang. Amin. Allahumma qdi anid dain warzuqni ba'da dain. Allahumma qdi anid dain warzuqni ba'da dain. Allahumma qdi anid dain warzuqni ba'da dain. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Mangga ajas juga bilih hoyong salah sawios jalma nu nyababkeun jalma fakir teh jarang ngadoakeun indung bapak. Sagede lamun aya jalma tara ngadoakeun kolot, Allah bakal ngawaris fakir. Mata ulah nyalakeun sasaha ayeuna urang hirup fakir we jeung fakir. Hirup teh katungkul ku pangabutuh nepi ka poho ibadah, poho berjamaah. Da fakir teh urang sibuk we jeung usaha jeung kasab. Gusti geus aki-aki ge angger we. Lain tungkul kana ibadah, tungkulna teh kana naon? Kana macul. Aki kuli macul di sawah, nini kuli ngore di kebon, barudak arulin di galengan, di baledogan kuletak cururut cururut. Telat siapa? Haram jadah. Aing geus jadi beheung. Arek moal. Heuh sok atuh. Heuh sugan we RT nyawer. Mana RT hirup keneh teh? Cek RT sia aing. Arek ceng. Aki kuli macul di sawah, nini kuli ngore di kebon, barudak arulin di karangan, di baledogan kuletak cururut 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 cururut. Ngoe pergi tuh. Oh, itu pada gaya sahrukan, itu betul. Kunaon uing resepkan sahrukan, padahal urang iya. Desa eta mah Islam, ceu. Kalau saja mah resep. Kan saya tahu resep. Pokona mah kanan Islam eta. Aturan Pakistan. Sahrukan, Salman Khan, Saif Ali Khan, Amir Khan, Ahmad Khan. Islam. Pak Ade kan? Islam. RT kan? Islam. Si masih dituduh, wing. Bo. Jalma anu di naon hirup fakir katungkul ku kapakiran sehingga nu dipandang penting kumaha adalah dunia jeung dunia. Naon cenah Bu? Jadi urusan dunia ulah diteuneun dina hate cukup simet mikoro. Naon cenah? Urusan dunia mah ulah diteuneun dina cukup samat tikoro. Lantaran lamun dunia nyarapana hate poho kana ibadah. Erek sedekah bisi murangan. Betul. Kapan ece biasana ngasupkeun 2000 ieu ngasupkeun 5000 kapan saminggu ge inget keneh. Hanjakal aing ngasupkeun salah ngasupkeun jurig aing. Kot eta salah ngabut innalillahi inna. Peda salah ngasupkeun. Cek anak masah nu maot, lain saya nu maot, aing salah ngasupkeun jurig cenah kitu. Bu, Pak, penta ka Allah bebaskeun abdi tina kafakiran. Hiji sing daek maca sholawat. Kadua sing daek ngadoakeun indung minimal dan tepan teh urang teh doakeun indung bapa. Dawuh Allah sahajalma anu jauh tina wudu jauh ti kami. Dawuh Allah gitu. Jalma anu jauh tina wudu
jauh di kami cek Allah. Aya deui jalma wudu tapi can salat jauh di kami. Aya deui jalma salat tapi teu ngadoa ka kami jauh eta di kami. Assalamualaikum assalamualaikum. Aya nu kitu. Batur madariu Allahumma anta salam saeta mah lain Allahumma lantas jalan. Oh, nonton kemana siap Persib. Oh, aneh. Ayo wiridan beres sholat kuat. Ayo nonton timnas sabaraha. Oh, kuat eta. Betul. Mata jalma anu jauh tina wudu jauh di kami cek Allah. Jalma anu wudu tapi teu nangtung salat jauh di kami. Jalma anu salat tapi teu ngadoa ka kami jauh di kami cek Allah. Jalma beres salat ngadoa ka kami tapi teu ikhlas jauh. Bahkan kata seorang Imam Ghazali sakabeh jalma bakal maut. Naon cenah Bu? Ngomong. Oh tak gitu. Nu ngomong ciri hidup keneh. Sakabeh jalma bakal kecuali nu berilmu. Nu boga ilmu kabeh sare kecuali nu beramal. Nu beramal kabeh katipu kecuali anu ikhlas. Sok tanya ka diri. Nu sok salat asa pangdaekna we salat. Nepi ka nempo tatangga utara salat teh wani ngahina. Betul? Nu daek sedekah asa pangdermawana we. Nempo tatangga antara sedekah teh wani nyebut korek. Betul? Nya wani nyebut korun kasih eta. Kata tanggana teh. Betul? Tuh. Bu, Pak, sadaya. Yuk lalaunan. Belajar dari perjalanan pangarsa Pak Ade. Kusabar mah ngalakonan parentah Allah. Gening ayeuna ninggang dina mangsana niti wanci nu mustari ninggang mangsa anu lugina parantos cunduk kana waktosna. Dasarna nasib nu kuat anjeunna sejak berangkat ka tanah suci. Di mana biasana ngan dihitung sarokaat di dieu mah Pak Ade di ditu mah engke 100.000 rakaat. Di Madinah mah engke 1000 rakaat. Tuh mentak ulah aneh lamun mun jalma balik di Makkah teh tara ka masjid tara salat. Da loba stokna atuh. Kalau saya tara ka masjid aing di imam. Nah, stok loba keneh. Bu. Ulah gitu Pak Ade. Justru ciri jalma haji mabrur teh Pak Ade. Kelakuan di Mekah teu robah. Lamun di Mekah di Madinah kaburu arba'in. 8 poe kan? Eta teh arba'in teh. Lamun Pak Ade kaburu arba'in hirup berjamaah ke di Madinah di situ. Ngahirup berjamaah di mana di Mekah. Dari awal masih wae. Waktu tercepat adalah di Madinah. Bisa percaya ngajak ka Pak Umis. Aing sorak amat Pak Umis eta. Aing tadi nepol mah hileun bulu pamarsa aing. Umis teh pagar kabupaten. Engke aduh Pak Umis. Pokona Madinah teh adalah kota tercepat di dunia. Lantaran gerangseng ge Pak Ade subuh ke Madinah. Kita jam 6:30 teh balik di masjid atau jam 6:30. Datang ke maktab teh, datang ke hotel sarapan Pak Ade. Beres sarapan teh satungtung naon ngantri jam 8. Jam 10 geus bring deui jalma ka Wasiraun ka masjid. Beres ke hotel jam 12:30. Eta teh. Kece. Asar we. Asar teh jarah ka mana? Ka makam, ka bake. Kece. Maghrib we. Maghrib wiridan. Wiridan maghrib.
Tekap teh naon sekarang teh? Allahu Akbar. Isya. Isya urang teh. Kece. Jam 2 Jam 2 janari. Bring deui ka mana? Ka masjid. Engke pade bakal karaos. Waktu tercepat di dunia adalah di Madinah. Sehingga pertemuan di Madinah teh lirik ibarat waktu sakjurel. Perpisahan di Madinah teh ibarat empedu lantaran perih ninggalkeun Madinah teh. Gusti rek ninggalkeun Madinah teh. Kabayang tuh ibu, urang biasa sholat urang di Masjid Al Ikhlas, begitu sujud Allahu Akbar, deg kana hulangan hangit, lantaran sajadah bau cokor. Mata ulah koret jadi jalma teh meuli minyak seungit ka pasar kaditu olesan ta masjid teh meh seungit kos di Raudhah gitu. Mangade engke mah balik teu Mekah teh meuli minyak Raudhah gitu supaya naon supaya ngagagas perasaan urang teh aya di mana aya di Raudhah lain bayang Raudhah semangat ibadah da begitu asup ka masjid teh geus liwir seungit di Madinah komo di Mekah mah ih sareungitna teh di urang di masjid kunaon jalma Allah sudah Allah pir Allah sudah tadaikeun anteng sujud teh begitu sujud teh Pak urang semangatan Pak Ade nitip Pak Ade hiji kulantaran Pak Ade kaditu rek nyempurnakeun agama gitu maka hiji tugas Pak Ade adalah dina aya nu nembe aya kecap mubarokan di ditu mah sumber kaberkahan ciri sumber keberkahan di dieu sarokaat di ditu 100.000 rakaat ciri ini barokah mantak ulah nyanyiakeun waktu ulah ngeuceunan waktu Pak Ade lantaran sanajan ayeuna Pak Ade bisa kaditu cantang tuh bisa kaditu deui betul eta nu geus kaditu cantang tuh bisa kaditu komono can tuh tapi ka bersin pan akang euceuk ge nya ceuk nu kadua Pak Ade dadang kaditu mah tawakal bepeje kulantaran Pak Ade datang kaditu teh ibadah tawakal hadirkeun tawakal lantaran loba jalma gagal ibadah haji kurang tawakal sehingga eta jalma teh loloba remen nama kalak cicing di hotel batur kamar siji mah kalak salat di mana di hotel aya kitu Pak aya kitu nuturkeun sang di urang ayeuna panas teh sakieu di ditu 2 kali lipat Pak usum tiris 2 kali lipat tirisna mata tawakal Gusti abdi tawakal ka Gusti sejak nitipkeun diri ka Gusti rasa abdi tina naon tina mata tabatal abdi ngurang sampurnaan haji abdi umroh abdi gitu nu kasabaraha nu katilu Pak Ade ulah sawadan naon cenah beda tempat beda kebiasaan leres gitu aya paribasa urang lembur geuning beda tempat beda tampi beda tampian jelas katuangan ge beda pengalaman abdi kamari bulan Agustus nalika umroh
nyandak jamaah Pak Ade aya ibu-ibu eta mah datang manehna salila 3 dinten di Mekah nyawa menjadi nu kieu dah menit teh menjadi nu kieu asa teu nyarai cembuh cenah kitu 3 poe dah poe terakhir isuk naonna sore rek balik dipaksa ku kuring mak kunaon teu mak pan mak di Indonesia datang tadi rek ibadah rek bisa ibadah kumaha lamun eueuh tanaga tah mikir manehna ngahulang maca shalawat guru maca shalawat di pasian tuang ku abdi ieu caina da beak seep kana ngandung harta husnudon dina hati ulah asa bisa ulah asa jagjag ulah asa gering tawakal ka Allah la haula quwwata illa billah tangtu sakabeh jalma bisa datang ka bayi urang salah satu jalma nu ditakdirkeun bisa sujud di mana kapungkur Rasul sujud di dinya nikmat itu Bu biasa urang sujud di Al-Ikhlas ieu Pak Ade langsung mustaqbilal Ka'bah biasana mustaqbilal kiblat ieu mah mustaqbilal Ka'bah masyaallah kurang cari ceng pokoknya mah ke sulit hese diartikeun ku kata-kata pokoknya mah Pak Ade nya jalma kawas urang tukang maksiat tukang doraka diondang ku Allah ka payun Baitullah tapi jadikeun ku Pak Ade kesempatan eta pikeun tobat ka Allah fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa kesempatan eta teh jadikeun tobat ka Allah tuluy di dinya nyageser kana derajat takwa mangpang mengpeung di ditu geura diajar takwa ka Allah Subhanahu wa taala itu Pak lantaran di ditu mah jalma ngumpul saalam dunia teh kabeh ge ngudag ridho kabeh ge ngudag ridho Allah Pak Ade henteu openan kanulian tarak di ditu masing-masing gitu ari lain sarombongan nama gitu mata ieu Pak Ade kedah jadi motivasi teh ulah ngeluh tapi kudu tawakal sabar eta kudu naon nu kudu jadi dasar lantaran di Mekah lamun kurang sabar loba pi emosieun loba pi nafsueun naudzubillah min zalik loba pi nafsueun makanya atuh jalma anu naon nuju ibadah haji bahasa Quran lagi fala rafasa wala fusuqa wala jidal ulah rafas teh ulah kotor omongan ulah jorok tuh da tuman di dina di lemburna cunihin nampa urang Afghanistan urang Pakistan ulah rapas teh Pak Ade ulah kotor bahasa ulah jorang ulah jorok ulah kusuk ulah nyieun naon ulah nyieun karuksakan gitu tuman di dieuna di lemburna naon jahil iseng pandai teh mangke loba japati Pak Ade japati teh aneh jauh di mana poa loba kumaha Pak Ade teh hoya Pak Ade teh teu meunang eta ngaganggu binatang
gitu atawa pangangguran kuman di dia ari berangkat ka masjid geuning mocelan daun sente atawa mocelan tangkal naon pager geuning anu hareupeun imah dipocelan dikual-kual ragrageun deui kita di Mekah teh sarua kitu teu kenging nuju ihram teu kenging panginten ku KBIH parados dijelaskeun teu kedah dibahas ku abdi terus kitu nu katiluna ulah asea ade iya abdi pengalaman abdi nya eta rata-rata salaki jeung pamajikan teh disangkana ngeunah hati-hati lolobana mah pinapsueun nya aslina cek di dieu mah teu naon lain jeung Pak Ade ngan ieu mah sing waspada sing sabar sing gede hate sing sabar intina mah gitu nepi ka kamari abdi umroh eta salaki jeung pamajikan atuh patanya aneh gara-gara anjing gara-gara hayang diantar balanja jadi turut-turut hayang meuli teko cek pamajikan cek salakina ke atuh da lain waktuna da eta mah jadi teu akur we dah hal ieu sing jadi catatan pikeun Pak ingat mun aya naon buru-buru istighfar aya deui saurang rencangan abdi saurang rencangan hayu jeung aing cenah arek naon mah arek ulin mah jeung aing hayu cenah kuiran cenah Masjidil Haram eta mah sababda beres naon beres netepan beres thawaf tuluy beres naon tahallul teu nempo jalan balik padahal sirik pantot teh eta hareupeun Jabal Qubais pantot teh pan Jabal Qubais teh didinya teh aya naon aya WC di dinya tangke eta teh WC teh tilas imah Abu Jahal WC eta teh 200 meter ti bedi itu aya Maulid Nabi teh eta imah Siti Aminah di mana Kanjeng Nabi lahir di dinya gitu aya nama jadi perpustakaan Pak Ade engke di dinya kana gini wah anehna rek balik eueuh teu manggih jalan balik linglung we naon sompral ngomongna hayu jeung aing cenah kuirang kata Mekah tah berarti pelajaranna hiji ulah sompral ulah asa bisa ulah asa pinter di dinya mah urang dituntut tawadhu naon cenah Pak tawadhu kade ulah asa bisa mata kieu engke jadi catatan pikeun Pak Ade sareng ibu Niro gitu lantaran loba jalma nu ruksak ihramna teh gara-gara teu bisa nahan hawa nafsu loba jalma parasea di ditu Pak terus gitu mata Pak Ade ulah kapancing aya naon-naon karasa tengeunah buru-buru istighfar balikeun deui ka Allah astagfirullahaladzim maka istighfar boga dua fungsi hiji pikeun ngabersihan dosa nu kadua pikeun mugakeun panto rezeki insya akhirna harapan abdi harapan ibu bapak sadaya hoyong ningali Pak Ade berangkat kalayan mulus rahayu salamat zahir batin tiasa uih deui ka dieu ka tanah air kumpul sareng kulawargi oleh-oleh nama hiji we Pak Ade mudah-mudahan sing janten haji mabrur dicatat ku Allah wa sa'yan masykuron perjalanan anu pinuh ku rasa syukur wa dzamban maghfurun jeung dosa anu dihampura ku Allah Subhanahu wa taala nu sumping anu kasumpingan sadaya dihampura ku Allah anu sumping anu kasumpingan sadayana rizqina dibarokahkeun barokah turunan barokah yuswa hoyong barokah yuswa hoyong syarat hoyong barokah yuswa salatna tong ditinggalkeun
Mesing belut jangan orai janggotan ge hayang barokah kain niatkeun salat moal mendak moal mendak nu mawi yuk angkat pandangan tungkulkeun mastaka bisi di dieu aya jalma kana ibadah hese kana ngaji melid silaturahmi anti hirup pakir yuk pariksa dua perkara hiji dosa kakolot nu kadua dosa kaburu lamun geus kapendak ku urang buru-buru tobat penta hampuran anu jadi indung bapak nu kadua penta hampuran anu jadi guru lantaran dua jalma eta anu matak halangan kamanfaatan hirup Pak Bu sing waspada kasuksesan anu dimiliki ku urang dipiboga ku urang ayeuna dirasakeun ku urang ayeuna ulah disangka eta teh ladang kesang urang lain eta teh ladang kesang indung bapak urang nepi ka bapak ayeuna disebut kiai ku batur bapak disebut ustad ku batur dijadikeun tokoh ku batur dijadikeun gegeden ku batur nepi ka boga jabatan nepi ka boga harta benda indung bapak anu meras keringat indung bapak anu meras air mata indung bapak anu meras getih nepi ka dangan ayeuna maranehna teu kungsi ngasaan ti urang laras mangga sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam angkat pandangan tungkulkeun mastaka hadirkeun rarai ibu rama masing-masing rarai anu sok janten obat nalika urang susah rarai anu sok pangbelana nalika urang keur butuh rarai anu sok meakeun waktuna gesan ngurus urang salaku pola putra putrina rarai anu sok nepi ka gering nepi ka anjeunna teu walakaya balas ngurus urang sadaya teu sirikna indung bapak kadang-kadang kurang tuang kurang bobo kurang istirahat gara-gara ngaulaan urang menjadi pola putra putrina dugi kadangan ayeuna nepi ka saat ieu karasa keneh kanyaah jadi indung bapak hanjakalna urang can bisa ulang tarima anu jadi indung bapak di yaumil akhir bamugi abdi sing janten ngahiji sareng ibu rama abdi ngiring nabi ka sawargi ibu rama ngurus para putra putri sadayana ka urus sadayana ka tatap ka usap sadayana ka bajuan sadayana ka nafkahan sadayana ka biayaan sadayana teu boleh dilongokan unggal penting nalika urang nuju pulang nuju bobo nalika ibu rama jauh jeung para putra putrina sadayana didaroakeun tapi terkadang anak ngan ukur boga indung hiji boga bapak hiji meuni ka urus-urus acan di dieulah letak perbedaan antara cinta indung bapak jeung cinta anak beda jauh tangga ka langit
indung boga anak 5 boga anak 7 kabeh kaurus kasakolakeun kabiayaan tapi urang boga indung hiji pot teu kaurus-urus urang boga bapak hiji pot silih sedekeun silih andalkeun maka niatan nu garadu indung bapak saat ayeuna jadikeun tiket ka surga jalan ka surga nu tos teu gaduh indung bapak sambung silaturahmi sareng rai-raina sareng lanceuk-lanceukna uwa bibi eta ge sarua kokocoran dedih ibu rama urang mulyakeun aranjeun yuk sadaya sambungkeun silaturahmi sebab jalma nu nyambungkeun silaturahmi berarti eta jalma pangsaena akhlak ahli dunia jeung akhirat tingali rarai guru-guru urang anu sok ngetrupkeun elmuna gesan miara urang dunia jeung akhirat sangkan salamet dunia akhirat guru-guru urang nepi ka meakeun waktuna nepi ka teu kaburu ulin jeung keluargana nepi ka teu kaburu nyisakeun waktu urus putra-putrina demi ngawurukan urang ayeuna urang bisa sakieu lamun lain kanyaang guru urang moal bisa kieu penta ka Allah mulyakeun guru-guru urang anu nepi ka ayeuna urang can kaburu mulang tarima kami jadi guru-guru di yaumil akhir pamugi abdi sing janten ngahiji sareng guru-guru abdi ngiring nabi ka sawargi di yaumil akhir pamugi abdi sing janten ngahiji sareng pasangan hirup abdi ngiring nabi ka sawargi tingali pameumpeung pasangan hirup masing-masing tingali caroge ibu tingali bojo bapak sabaraha kali urang ngecewakeun aranjeunna sabaraha kali urang nyieun kecewa sabaraha kali urang dolim ka aranjeunna teu weleh bojo urang daek nuturkeun hirup jeung urang teu weleh bojo urang teh daek keneh ngaulaan urang padahal manehna apaleun kakurangan urang salaku salakina sabaraha kali ibu nyieun kecewa ku jadi caroge teu weleh aranjeunna daek papanasan neangan napapah daek hujanan bari lapar neangan napapah demi ngahirup-hirup rumah tangga ridho ibu papisah jeung salaki model kitu ridho bapak papisah jeung pamajikan nu sakitu belana ngurus rumah tangga bapak penta ka Allah kumpulkeun ya Allah abdi isukan dina surga sareng caroge abdi sareng bojo abdi utamina sareng para putra-putri abdi anu sok dibelaan unggal waktu di yaumil akhir pamugi abdi sing janten ngahiji sareng putra-putri abdi ngiring nabi ka sawargi sallallahu Muhammad tingali ibu bapak rarai kakak urang dulur-dulur urang anu lahir dina rahim anu sami sareng urang sadaya lanceuk urang
adik-adik urang boh nu caket boh nu tebih bisa kumahaeun teuing hate nu jadi indung nalika ningali pala putra putrina cara rawuh teu silih tulungan teu silih pikanyaah teu silih lindungan teu silih tutupan aib teu silih simbeuhan teu silih kuatan tapi kalahkah patojaniyah kalahkah pajarau aluk-aluk ngagedekeun ngaran indung aluk-aluk pagede-gede sodakoh demi kemerdekaan indung Bapak di jero kubur supaya dijauhkeun tina siksa kubur kalah kadar papaseaan adi jeung lanceuk pek emutan ku sadaya nari do ningali dulur urang jauh tina rahmat Allah gara-gara kaegoisan urang kakarak nanjung saeutik kakarak boga dunia saeutik nepi ka kaluar sombongna asa pangmulia we di antara dulur-dulur nu sesden lamun aya urang dieu boga harta tapi jauh jeung dulur ciri barokah harta urang lamun aya urang dieu boga jabatan tapi jeung dulur jauh jeung tetangga teu wawuh ciri barokah jabatan yakin indung urang bakal nalangsa bapak urang ge bakal hanjakaleun ngagedekeun anak kalahkah teu jadi naon teu jadi tali pikeun dulurna teu jadi tuturus pikeun dulur-dulur nu sesden kalahkah silih jauh borora ngiriman doa ka aing ceuk bapak urang borora nyaangan kuburan aing nu aya kalahkah moekan kuburan aing di jalan papaseaan kalahkah saling fitnah nepi ka kincu jeung incu teu wawuh saha nu dosa urang menjadi kolot teu bisa ngajijikeun anak incu penta ka Allah ya Allah kumpulkeun abdi sareng adik lanceuk abdi dulur-dulur abdi sakumaha Gusti ngumpulkeun abdi dina rahim indung abdi terkadang urang tuang dahar dina piring nu sami jeung dulur kadang-kadang urang sainum sakokok kadang-kadang urang sabantal jeung dulur jeung lanceuk na teu ingat kitu kabeh yuk sambungkeun silaturahmi anjangan deui dulur urang anu ayeuna meureun ayeuna teh kasiksa kurasa rindu hayang mendak jeung dulurna hayang mendak jeung lanceukna omat sebut ngaranna dina doa supaya urang sadaya salamet hiji salamet kabeh angkat pandangan penta ka Allah gitu-gitu ke dulur urang di yaumil akhir pamungkin abdi sing janten ngahiji sareng dulur abdi ngiring nabi ka sawargi di yaumil akhir pamungkin abdi sing janten hiji sareng sadaya tatanggi ngiring nabi ka sawargi sanajan urang boga dulur nu gede pangkat luhur pangkat gede dunia sanajan urang boga dulur jadi pejabat tetep dulur urang nu utama mah nyaeta tatangga urang nu deukeut tatangga anu sok daek ngadaguan imah urang mastikeun imah urang teu nanaon nalika urang nuju indit-inditan tatangga anu sok daek ngajaitan popoean urang nalika urang keur angkat-angkatan eta dulur urang tatangga anu sok daek babantu ka urang nalika urang keur susah keur karepet eta dulur urang penta ka Allah muga-muga bisa kumpul deui babarengan isukan dina surgana Allah sasarengan sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sahabat sadaya muga-muga jalmi nu kumpul dina poe ayeuna disalametkeun dohir batin ku Allah disoleh-solehakeun pala putra-putrina dibarokahkeun rezekina ngalangkungan majlis ieu sababna urang silih hampura
musafahah sareng duyufullah duyufur rahman urang sadayana kabagian barokahna amin ya Allah al-fatihah. Pangarasa Pak Ade sanes kirang utami sanes kirang perhatosan sanes kirang sono margi abdi panginten diantosan di Karawang ba'dal zuhur sami walimatul safar janten pidu ati sadaya muga-muga lancar tur salam dina saena muga-muga nyaangan hate urang sadaya dina kaawananana muga-muga Allah ngahampura dosa urang naik sado kalui panjang kudana keburuk-keburukan lamun pidato ulah panjang-panjang sama beuteung kaburu-kurubukan buah tomat buah peuteui tamat teuy buah jeruk buah samangka buah salak wadahan kana kardus wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.